أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون Wallahu a'lamu bimaradi walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung Bal'am Bal'am masyaallah alladzi ataina walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung ing ladzi manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayat bi an wafiqahu lil amal kalawan yatamattu king sunagung atau maparintah bagi sunagung ing ladzi kadu amal walakinahu lan tetepina ya ladzi akhlada iku ngalanggengkeun ya ladzi atawa condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi maring dunya dunya tegese dunya wa ma la ilaiha dan condong ya ladzi maring dunya wa tabalan nganuti ya ladzi hawa ing hawa ladzi ti du'ai ilaiha ing dalem ngadua ladzi ilaiha maring dunya fa wadana maka nerahakeun sunagung ing ladzi fa bazaru maka utai sifatan ladzi sifatu tegese sifatan ladzi kama salil kalbi ku kaya sifatan asu in tahmil lamun musir-sira alaihi ingatase kalbi betordi wazajri kalawan musir wazajri lan gayal has maka ngelel ya kalbu yudni ulisanu tegese ngelelkeun ya kalbi lisanahu ing lisane kalbi au intatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbi yalas maka ngelelkeun ya kalbu walaysa ghairuhu minal hayawan kadzalik lan orana palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu wa jumlah tasyarti lalu ta jumlah rorone syarat alun iku dadi hal la lahizan tegese lahizan alaika ngelelkeun dalilan durkang nabi kulli halin kalawan saban tingkah wal qasdulan utawi kanggen sija iku atashbih yarupakeun fil wadi wal khisati ing dalem asore wal khisati tegese asore bi qarinatil fa'il musyirati kalawan qarina fa kamudukeun bi tarattubi ma ba'da kalawan narima runtut barang kang tetep ing dalem sausana fa alama qabla ing atas barang kang tetep ing dalem sadurunge fa minal mail ila dunya saking condong maring dunya wa tibail hawa lan nganuti biqarwa biqarinati qawlilan kalawan qarina dawan Allah zalika utai mangkono masalah masalu tegese sifat masalul qaumi iku sifatan kaum alladzina kana wong akeh kazabu kang pada ngagorokeun ya alladzina kabubi ayatina kalawan sakayat ingsun agung faqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing caritaan alal yahudi ing atas yahudi la'annahum manawa yahudi tafakkarun iku tafakkur iku mikir-mikir ya Yahudi tadabbaruna tegese mikir ya Yahudi kabeh fiha ing dalam ayat fayu'minun maka bakal ngimankeun ya Yahudi kabeh sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah alam
muradi sa'iku sa'ala alaina masalah masal sa'iku sa'ala alaina masal bisa tegese sa'ala alaina masalah apane masalan sifatane al-qaum utawi kaum aya masalah kaum tegese sifatan kaum alladzina nyatawake kadzabu kang pada ngagorokeun ya ladzina tadabi ayatina kalawan sakayat insun agung wa angkusum kanu lan ing pirang-pirang awake ya kaum kanu ana ya kaum yazlimuna iku ngawalim ya kaum kabeh bitakziri kalawan ngagorokeun bitakzibi kalawan ngagorokeun. Nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaum nabi tapi nu masyhur adalah wali. Kehebatan Bal'am bin Ba'ur nungis teu asing deui lantaran boga santri lagi kira-kira 12.000 lu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadele oyang kuyan hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur. Tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur dipolesednya maut kafir iman teka bawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik. masyaallah sakadar dibobotohan ku dunia bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulia nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh tita ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang teh akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah poha ilah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga ismul Allah mun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tiga Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doa dipakai ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok anu kasinggung
Fansalakha minha keluar ya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Pabarengan jeung pamarentah nu zalim mau masalah lamun urang beneran deuk kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pabareta zolim, ngadoakeun kana kazolimanana. Cilaka eta kiai, sanajan udeng-udengna sagede bakul. Cilaka. Masya Allah. Sing hararade. Ieu ayat bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngersakeun larafanahu maka niscaya kaulan ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihad. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh biaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah kami debetak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection. Masyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang penting hudang sholat baca Quran zikir dibere hampang pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung. Ieu mah geus bagus pokona mah beramal teh ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu. Saya tak kuda ada teman raja amat sholat jeung segala macam Quran. Iya tuh mah panita Allah bae. Manusia mah hayang ka sorga bata mah sorga nu Allah nu rek kasupkeun Allah kumaha Allah bae. Manusia mah meureun embung ka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tak urang enggak ada ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta kelas wali kos kitu Pak. Eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih keneh hayang unti mah eta mah budak leutik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodreksin. Ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh. Ieu tah papais, ieu daun jerona ieu unti resep. Ngadahar papais teh resep ka untina. Ngadahar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagainya cawat eta orok mah kos kitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan ya. Eta orok teh kos kitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, beuh warung maju, beuh tah mah eta mah orok can lahir. Parajas ikir cerita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir cerita ikhlas kelas tinggi menang mah menang baik daripada aja namanya ka Gunung Kawi atuh bandingan maca
maca ayat naon ya ayat ya wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti anu meuli eta datang ka nundutan mah tuh tai sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu wah eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj yaitu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat naon wa azin pinasi teu beunang kitu tawa ngawirida teu beres ngawirida nu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawirida we eta mah urusanna khususon atuh khusus mah teu meunang diberajakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari ibadah ulah geus nu aya gitu kadahar lah cenah bareng kieu mah teu nyaho nusil sok suzon ka aing tuh iya orang kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersakakeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Balam bin Bawor bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik baik ngamal Masya Allah nu mahal na teh ieu taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon mah nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid sangat migawe karena kersana kumaha kersaan jeung wae eta mah atuh wala mahroba li abdihi an masyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi eta udah mulai ngaji tauhid eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tidak maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersane Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na larafana berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah
Sanggesa pesantren betah getol di pesantren aja diberi paham Gusti Allah sanggesa paham dek ngamalkeun anak balik ka imah bener-bener ngamalkeun anak meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat aju daek we baca Quran deui di imah ge daek magahan budak pentingna daek we urad wirid baca selawat zikir diberi hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aya duit nama dikiriman di dahar mulai tarada 3 setik tah palasan setik aja nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai guys alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jadinya teh ya ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipeta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih nah kiai goblok tolol teman kiai gos gitu lain nanyakan telepon Allah nanyakan telepon bupati segala gubernur segala DPR itu mikir goblok berapa mukos gitu bah telepon Allah nuku ditanyakan emang kiai jawab itulah nanya kain telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ke Qul a'udzu birabbinas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah gitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dikatakan deh. Haji heuai kieu ye. Teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung ai heuai. Ai jeung bebene siap bo mani nyilip. Keur lobaan ge kek punten-punten nyari anu telepon. Gewe wah teh ku galedeg gitu teh jelema blon urang jadi hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia teu bisa teu kuat Masya Allah nada udah ada teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah udah diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isuk dah biasa bae deui teu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane Panglima jenderal seruan hitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep baik masih kena gegas kene kodan tetep senyana puyeng aya tahajud isuk udah dibawa ke rumah sakit itu diberi taufik itu diberi taufik tak ku Gusti Allah tah itu diberi ku Gusti Allah teh kekuatan lamun diberi kekuatan itu ku Gusti Allah Masya Allah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeukeun dunia di rate plek ih eta teh urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dia dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kedomas berangkat jauh kene gagak lebih kanep deh coba eta pakai lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur lah eta teh pertama kedua kali di kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran kan ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran kadang disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun urang sejarah kos kitu
Masya Allah Karim. Mulai tadi Jasa Mansur panjang lah dongeng nama segala Cikomoro soalnya panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana kaluhur naik lain pakai suku pakai babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun kayak kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah gugul atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeum sajam ulah keluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kalau eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim sama mah atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nya ka Gunung Karang na ge atuh lain lempang hiber set encan dijamak ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek eueuh cai jang wudu dia tepak jadi sumur hiji nah wudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya hendak ngala wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deh tak aya deh sumur ngadenge dongeng mah ditarpakan kitu nya urang mah panjeun sumur geus kikiran Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ke anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang ge ditekeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mendatang ka dinya bocah nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua celek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya kan arwahna maksudna siapa sok aja di mana terus gitu kan kita naon tuh siakan itu eta ku sekali itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok aju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim kalawan jemput jenengan Allah anu Maha Rahman Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji teng Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah kalau salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat
kabehan santri ge kos kitu kabeh tah atas tambah salat jajabur tah bagus eta salat jajabur tah salat asli mah lain gitu salat model Kanjeng Nabi nu Kanjeng Nabi lamun salat teh cek Kanjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kesedih eueuh di bawah salat numantak di mana pusing Kanjeng Nabi mah salat kuncina kan gitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalina urang mah salat bae ada pararuyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda dibere taufik mah dieu ke tentrem deuk baca shalawat geuna ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus shalih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dak geus bareng lah nyana jeung pamarentah bareng lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik kudu gede we tolol ieu we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta iya tuh mah negara tuh sepenting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu kadiri dage ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu kadiri da bae ge zolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna da teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jeung diri dage zolimin zolim atuh ngomong batur karena resieun ngomong kos kitu bae ge ngomong ke situ ge mah keur jelema bae ieu cenah loba teu dianggap jelema aja ku aing mah aduh aya ge panglima na di dieu atuh eta prajuritna pan walau syina lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafana niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala artina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkan ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok da kiai secuil dunia hilang
kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum bener sadaekna bae tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Ki Pudoli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu beda hukum lingsem kalem atuh jeron makur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah itu ki bahasa lagi lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkan panjang melalui ilmu bayan mahiji kinayah nomor kedua nabi bisa dijadikan bayan majlis berarti akhlada bimana sakana jelas tidak ilal ardi maksudnya lain tanah tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah tanah padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a condong kana dunia nuturkeun kahayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan kudu abalan bimbaur cilaka balan bimbaur diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti balam bin baur atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar Kiai mutatadina nu beneran haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rira gede eta mah kumaha sararia beda janganlah tunggu gitu nah geus umum ada jasa cak saha haram tuh si aya dalil lah kajeun kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia datang kadinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan ya datang dari kadinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu gua heula kiai gaharamkeun bari halalkeun kan lu gak ligu kitu kuda eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat biasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol punya anak-anak dunia bersandinglah jadi mu'i lah depaglah dan lain sebagainya silahkan tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun jadi mu'i lain mu'ina sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti ka beulem sia seka satu kumaha ku ari mu'i mana ku ari mu'i teh ya Allah mu'i teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat mesti ditunda kos kitu masalah urang boga mu'i sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya itu melalui pintu mu'i sebagai toser jang ka pemerintah kuari mu'ina geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mu'i urang teh kuat daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah besar rese ngomong urang horeng di jero nama atuh lain deuk caritakeun agama mu'i teh sarua dunia di arah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya
Ieu maka caritakeunana baik anu dimui ai akhlada ilallah dicondong kana dunia mawatta bahawahu tigas le bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabahawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahawahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ye ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah geus dunia moalnya ka Allah bae kajeun kukuman kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak sulung ieu pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidikna nya nama biasa bae tapi di mana geus jadine pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang di mana teu nyahoeun naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon eta aya aturanna kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrinna ge berjamaah ge carang mantep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek we lah mulai magrib doangnya hiji isya magrib isya subuh mah tilok gege nya tah sebulan 2 bulan mikir nya dua jeung isya wah pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa ya nama masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae nah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah udah teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilem kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilong nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu pareng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tamil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoroma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing kain tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang ku urang digebakeun hus anjing mangelel
tatruku atau diantep ku urang teu digebahkeun tetep bae alhas digebahkeun ngelel teu digebahkeun ngelel sebab nya mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sifatana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persi digambarkeun li an lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung nyana dunia lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taizu pewarisun aidon tetep bae dunia bae nyana kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae jangan marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia bebelieun bae ke pendopo dunia maksudna diundang ke bupati dunia maksudna naik ke panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ke panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh hari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaro tah aing deuk calon bupati teh osok mingider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga dengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus jauh ti tadi ya teh kampanye hayang ngadenge jelu begitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi aja kelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasihatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pamerana nasihatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umur di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasihatan sanu daek mata kula embung diundang ge embung sabelantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diundang misalnya pernah keur diundang kapan ka Polres kula diundang ka Polres gue nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula karena dia polisi kieu bae ajung pamajikan ge pan halaladir tah polwan karena dia bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah urusannya diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudnya sekali ceramah aing dinyana aing teu hayang 2 kali tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uji mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu hayang aing berarti kerasa ku hatenya cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka ku hari. Cukup aing sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Ieu tayang 2 kali geus. Saiki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deh alhamdulillah gitu kan. Lain deh.
lain ki podoli bae sia ge sarua ngan wayanya nabe digigir ieu Saya kiai betah jasa temang di pendopo bae di Polres bae kiai na teh kiai teh bener. Kiai bener mal kebal. Mal kebal buktina aing sekali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing teh boga pikiran naon penting sia balalan. Alhamdulillah ku ari asal ka imah kula betul mau anu kasakari teh sicarekan cenah ku kiai ya teh di hadis juga tuh gitu dibejakeun bae ka jarang geus beres. Nah lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya ilah Balam bin Ba'ur sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel be. Jadi kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana hanana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambil bau sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang sia teh ngaji kali henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong ya embung bae aing mah. Wih, pancen pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku ari mah teu geunaheun. Heuh, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Tara teu sia henteu, nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sia teu digarinyakeun. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab naon teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawab atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut lain deukeut-deukeut deui dulur barang mah. Ari sia teh ngaji henteu. Atuh sia engke gua eta nyaho aing bingung. Ari sia joret we eta aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia. Teraekeun rohani sebabna ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we ku situ masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uji bisaanan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing teu nyanana Famasalu tapi jangan nakanyana. Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas. Anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel liantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Balam bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letakna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah
ngelel bae nama terus kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya nama ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun bae ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya nama sebab eta hadiah ti Allah. Alamun aya kiai geus jadi solihin atau jadi wali Allah diomongkeun nya nama seuri we alhamdulillah. Kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya. Seakan-akan nya nyerotan dosa. Set urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantap ngadoa lagi. Moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min zalika matsalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina sifatan-sifatan etalah lo tadi diceritakan anjing gaya intahmil alaihi alhas atau tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaulan nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Bauro Balam bin Bauro teh digambarkeun anak anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawadahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Balam bin Bauro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasaso bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep tadi dimaksudnya supaya mantap orang dunia makos gitu nyilaka mantap dunia rasukul khotiatin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia tipoleset durang Masya Allah iyalah gambaran Balam bin Bauro anjing nu selalu ngelel yes, sing ada sia kedai bersaya Kiai Golkar awas aya anjing awas ya bahaya sia ulah kitu ki aing nu ditakol nama parang sana atau aya mui tuh awas anjing ulah aing mah cenah hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beuana ieu anjing kabeh kecuali lillahi kalau mandek nanya baik kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan sogol sia teh sopan sih ai mah kieu bae atuh ini mah geus saikos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh paneuleuk ka dieu ka heran ieu pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui
masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu ya'limun. Allahu alam bemorode panggoreng-goreng nasibatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung cek Allah oge panggoreng-gorengna kaum anu kanu yaulimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum percaya ke Allah jahat zalim ka dirina, percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Na'udzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah. Terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang tadi kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura dia renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah telah jalain nang nyana nang Allah diberi penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung teu lesu-lesu ibadah boro-boro dia pitah salat tahajud puasa cacak-cacak dititah perang nyawa tarohanana teu beurateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke masyaallah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala. Urang menghargai Allah bakal dihargai Allah. Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin diaku makin nutup. Nanti kiai nu mantap diangkat jadi wali tengah aku jadi kiai tengah aku jadi kiai jeung tengah aku tukang ibadah ai urang mah masya Allah dipamer-pamer aing mah asal tahajud bae rada nyeri apa insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae tuh beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah hapus aing mah asana sapoe teu sedekah asana ngageter teu ngageter bae mah mana sih pakir misi ini geus disiapkeun bae eta geus eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh bau siling sama mata sing ngomong aya kuari ge jelema eta wallahu a'lam bissawab.